sebab satu jikalau terlibat para pemuda negara Pringgandani narkoba, satu bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya unjuk semangat tansah diajeng-ajeng aya pikersana atau purwa panjenengan Raka Prabu kersan imalan aya hal-hal nu badi baris didugikeun sareng tansah diajeng-ajeng kaula nu kelana Purbakesa kaharep maneh Purbakesa Cepina damang ngahacurkeun semrah bakco Raka Prabu. Nuhun. Kahunjuk Senopati. Nuhun rayi nuhun. Kalihna ti eta acu ieu teh naon Raka Prabu Purwa ngahaturanan lingi. Oh kieu. Saperkara akang teh sono. Nuhun. Kaduana perkara aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan kaayaan nagara Pringgandani belah kulon. Perbatasan. Ari kitu sawatara patugas ngalaporkeun yen cenah di leuweung belah kulon deket perbatasan deket Walungan timalan aya jalma bangsa manusia anu keur ngababakan bangsa manusia perlu dicuriga pariksa pasporna naha warga negara mana sabab dina zaman kiwari kade cing ati-ati mun pangungsi ti mana laras kaula nun ngan eta anu jadi kakeuheuh teh ku ngababakan ngadon ngecek ngebur ngelak melak tanur bari tanpa izin bari oge bangsana lain bangsa urang saurna teh sabaraha jalmi kaula nun kurang leuwih we 8 atawa 10 jelema mah dah kurang ajar temenan cuman taka kumawani tanpa bemakrama heula luar tidak sopan santun ramah tamah tasih kasebelan ongkoh kasebut bangsa manusia nyeta kitu moal kitu jelema nu kabawa caah mati Aceh nya kabawa ku caah Sulami lain Sulami atuh tsunami ta eta itu kairid ku walet meureun nya anu kadupak gelomrang sugan tah pariksa usir ti ieu tempat sabab numutkeun bejati nu meunang dipercaya eta jelema teh mah kejeung ngalaan tatangkalan segala ngalaan Zulu keur barang hakana meureun daek teu daek sasatuan di dinya marga satuan nu aya di dinya teh meureun pasti we kaganggu ku hal sakitu urang salaku pamarentah negara wajar ngayakeun tinakan kamanusiaan model kitu kaula nu cing percanten Raka Prabu Yai Arimbi anu bakati asa ngajorang ke Tamangkelu
hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Ngan ai tata tertib mapake we ulah waka sakaligus ngayakeun tindakan. Ulah getah sarupateun tanya ti mimiti naon sababna kumaha pasoalanana. Hartina kudu malapah gedang bisi melengkung bekas nyalahan. Tapi nama Raka Prabu. Ya saya atuh kula. Purbakesa. Siapkan patugas. Walau dia bala tam-tama si pedang tamsir gada berita sapanah limpu. Oh mangga. Iraha Raka Prabu ulah diisukeun ji. Eta si Nyai sora muni dihujun-hujun gitu. Payeuh Raka Prabu. Kenaik. Kereueuh keuneu da puguh di AC terus atuh. Hayo lumampah. Rampung daud tutas pangandika amit Raka Prabu. Bra. Mudah-mudahan kaula nu salamet angsa damel sapanejayai. Raka Prabu Purbakesa permios los pada nyiapkeun pasukan jajab Kakang Mok pikeun mingpin wala dia bala tamtama. Iya. Ayaku itu si Nyai je. Mangkaningkanya ahai kamu mut boga adi awewe ngan hiji-hijina tapi candaikeun boga salaki teh si Nyai je. Di arep-arep can beger-beger acan nyage awakna jangkung gede. Teuing meureun ku goreng patut. Aya mangkeluk cenah aya manusia salapan urang. Ngadon ngajak ngebur melak tanur. Ngadon ngababakan. Awas ya. Sabab beda bangsa bisi mere pangaruh nu teu hade ka nagara Pringgandani. Atawa anu ngadon melak ganya diumumkeun ka masyarakat sabudeureunan nagara Pringgandani. Waspada permana tinggal. Bisi aya nu nyelundupkeun barang nu terlarang. Utamana nyaeta teroranti. Jalma-jalma nu teu tanggung jawab derke neuneun bom. Kahiji, kadua diumumkeun ka para nonoman nagara Pringgandani. Wayahna hinarkeun tina bahaya narkoba. Obat-obat terlarang. Sabab ari pemuda teh tulang tonggong nagara. Anu keur meujeunna bala kesenteng tanagana. Sebab satu jikalau terlibat
para pemuda negara Pringgandani narkoba. Satu, bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya, akan hilangnya rasa solidaritas. Ketiganya, hilangnya rasa kebangsaan.